Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang, mudah-mudahan urang aya dina kasehatan. Dinten ayeuna urang tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda nu temana ngurus diri sorangan. Materi ajarna nyaeta ngaregepkeun carita sareng ngawih. Barudak ayeuna ibu bade macakeun carita regepkeun ku hidep sing suhud. Judul caritana nyaeta Mandi. Mida rek indit ka sakola. Memeh indit mida mandi heula. Mandina make sabun. Sangkan awak mida bersih jeung seungit. Teu poho mida oge ngosok huntu. Huntu mida jadi bersih. Lamun bersih urang bakal sehat. Jalma sehat jauh tina panyakit. Saatosna mandi mida beresihan kuku. Kuku oge sarua kudu bersih. Cing ayeuna Bu Guru bade naroskeun ka hidep. Ari kuku ayana dina naon nya? Leres kuku ayana dina rema. Nah, Bu Guru ayana bade ngajarkeun ngawih judulna rema. Alhamdulillah materi tos rengse didugikeun ka hidep. Tugas ti ibu hidep ngapalkeun lagu kekawihan lagu rema. Nu kadua ngajawab pertanyaan di serat sareng soalna. Jawab ieu panalek. Hiji, naon judul carita nu ku ibu dibacakeun? Nomor 2, bade ka mana mida teh? Soal nu katilu, unggal poe mida sok naon? Nomor 4, make naon mandina? Nu kalima, kumaha carana meresihan huntu? Barudak, pembelajaran dinten ayeuna mung dugi ka dieu minggon payun urang tepang deui dina tema nu enggal.